Jadi ada dia, anggilikan tadi di imah eueuh. Aya keren gitu dia. Dia mah aing ti tadi di dieu. Ku emak aing kita mau jalan Solo. Dia mending bantuan aing, naon rek. Dia mah. Naon sih mau jalan Solo? Geus ka dieuleun aing perlu. Aing surat aing. Oke, hari kitu mah. Dia mau ngeganggu aing bae. Geus reka dieu, ieu dikeun dieu. Surat aing. Aing ngeganggu bae. Enan gitu rek. Dia mah. Dia menyaut sih. Ke tahun baru aing. Kunaon? Tuh aing ngajak si Gemoy dia mah. Manehna cenah ngomong na tahun baru ka mana? Jadi aing pantah dina henteu ge. Akhirna mah aing cenah kepaksa. Tahun baru aya ngajak manehna boga ke 150. Aju aing teh biasa make sepatu ge, make sepatu pada musim hujan dia mah. Edan, rapi burung dia. Oh, yo. Jeung si Kukut dia mah. Tu tadina blok di kumbah. Anjay. Aing kunaon aing nek OTW pan musim hujan no. Oh. Dia main ka imahna. Nanya ka kolotna babasan eueuh geus lempang jeung lalaki lain. What? Ai, ari kitu. Nyeri hate teh menurut dia. Nyeri hate lah. Atuh aing mah persiapan dek ngajak nongkrong daun alun. Beres 50 ge cek aing teh sugan meujeuh ya cek aing teh ka Almond belanja. Edan. Ih, aju menurut dia tapi kang kos kitu kumaha? Cek aing mah si rek. Duang gobi kang deui bae, geus duang bikang doang kitu mah tinggalkeun berek. Oh ya? Oh, Tinggalkeun bae ho. tinggalkeun. Urang ngirikan deui nu lain. Oh. Oke lah kitu mah.